Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui macakeun tafsir juz amma ar-raji basa Sunda. Karya Ustaz U Suhendar. Ayeuna urang aya dina hanca unsur tina basa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Basa Arab ngabogaan dua unsur. Nu kahiji unsur fonetika. Unsur fonetika ngawengku mahrajatul huruf wa sifatuha. Tempat kaluarna suara huruf-huruf jeung sifat-sifat. Makharijul huruf dibagi 3 kelompok. Kahiji makhraj genggerong jeung tungtung genggerong. Kadua makhraj dina letah jeung katilu makhraj dina bibir. Sedangkan sifat-sifat huruf dibagi kana 6 kelompok. Al-jahr, al-hams, syiddah, tawassut jeung rakhawah. Ittibaq jeung infitah, irtifa jeung istifal, izlaq jeung ismah, serta anu pamungkas mah as-shafir jeung al-layin. Unsur fonetika saterusna jadi kajian khusus ilmu tajwid. Anu kadua nyaeta aya unsur semantika. Unsur semantika mah anu pakait jeung eusi basa. Aya 4 disiplin ilmu anu patali jeung semantika basa Arab. Anu kahiji nyaeta ilmu nahwu atau sintaksis. Unsur semantika mah anu pakait jeung basa nyaeta ilmu nahwu nyaeta ilmu anu nalungtik eusi basa pikeun nangtukeun sakal atau baris anu aya dina tungtung huruf tiap kecap serta bisa nangtukeun kadudukan eta kecap dina struktur omongan. Seperti rapat Allah dina Al-Qur'an urang bakal manggihan huruf akhirna ku domah, fathah jeung kasroh. Lamun salah ngabarisan bakal mangaruhan gede kana harti anu kadituna mangaruhan dina nangtukeun kaputusan hukum. Anu kadua nyaeta ilmu sorof atau morfologi. Ilmu sorof mah ilmu anu nalungtik eusi basa anu nitik beratkeun kana komposisi huruf anu ngabentuk kecap jeung hartina. Urang bakal manggihan kecap al-muslimu dina rupa-rupa bentuk jeung perubahan. Bisa jadi al-muslimu saurang laki-laki muslim, al-muslimani atau al-muslimaini dua orang lelaki muslim jeung al-muslimuna atau al-muslimina jalma-jalma muslim lalaki, al-muslimatu saurang awewe muslim, al-muslimatani atau al-muslimataini dua orang awewe muslim jeung al-muslimatu awewe muslim. Ilmu nahwu jeung sorof sok disebut qawaid al-arabiyah, tata bahasa Arab rentan dipake aplikasina kadua dina aplikasi kadua ilmu teu bisa dipisahkeun. Jeung nu katilu nyaeta ilmu balaghah atau stylistik. Ilmu balaghah nyaeta ilmu anu ngaluntik isi basa kalayan ditik beratkeun kana gaya bahasa. Sakitu wae urang macakeun tafsir juz amma bahasa Sunda karya Ustaz U Suhendar. Qulu qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.